budak 2 ekoran bae. Ih, aku masih sakit hati sama si Randy. Gagabah dia ay maka pasar lagi make masker. Hari dia anak non mau ke pasar. Orang mah aneh, geus gelis-gelis ulina dileuweung di geus malebar leungit, geus segala arapatul talungun. Nya. Jadi kayak ngajak kulina kaleuweung deui pegula bareungit. Ngajak ay maka mall ka pasar ulah kaleuweung bae. Hari dia anak non mau ke pasar, hendak meuli sambara. Atuh lah. Parawan jeung meuli sambara. Batur mah nya, meuli pewarna bibir, geus meuli maskara, meuli ka barat, ka timur, geus sagalana naon, meuli sedo, geus eta lah itulah. Dia mah meuli jeung sambara atuh bau bawang kena awak dia. Gagabah dia ay maka pasar lagi make masker. Dia telok nonton TV gitu kapan agar viral pilus congorna. Aing mah tulok nonton nu kitu, aing mah nontonna Lolol, Doraemon, Hello Kitty. Eta mah kesukaan aing kabeh eta mah. Gas lah masa bae urang dek nangtung bae di dieu diuk tah kumaha tah. Hayu ge urang diuk na jukut tah. Lip dia nyaho teu si Helen keur kamari balik. Nyaho jaker kamari ge nelepon kana aing endek ngendong di mah aing ngeun bae teh jadi ja aing keur kerja kelompok. Tah, saenggeus si eta nelepon kana dia, si eta nelepon kana aing. Terus si eta ngomong naon? Sama ngomong kana aing ge hayang ngendong si eta di mah aing. Terus Pas datang di tengah jalan, aing eueuh si Helen ngadeuleuh si Randy, eueuh si Inces Sonia eta anu jerete teh. Terus Geus kitu, terjadilah pertengkaran antara suami dan istri. Terus Segala kekenceng, segala gidir beak ditelepungan ku si Randy. Pak kakas nu aya di dapur digeplek-geplek ku si eta. Gariung kana culi. Ntar dia lah sok abi bisa batur bae. Dek naon coba aing ngabibisa si Randy. Orang fakta aing ngomong. Geus ge hayu urang ka ditu di dieu mah loba reungit. Hayu ge. Aduh, budak, sasapa nanya geus kieu kumaha aingnya. Kuraku aing kudu ngurusan bedenya yang kamari gara-gara kapanggih aing ku si Dede Helennya. Maka kalepok bae pipeng dicabok, ya Allah, sedih aing ate aing ya. Selah aing mending urusan embe lah. Bobogohan aing ditampilin kamari ge lah. Lain malieur geus kieu mbe yo. Aing curhat ka saha deui, lain ka dararia mambe aing. Peurih hate aing sabenerna mambe lamun nyaho kahirupan aing mah dararia. Udah peurih hate saya, udah peurih sama si Helen. Gara-gara Dede Incas kamari kapanggih si Helen aing ditampiling banget aing. Kelepok aja. Ngeri pipi saya kemarin juga ditampiling sama dia. Dari rembe, ngesai urusan darah dia di belah. Urusan bikang maing waduh, beak aing kena. Sakit tuker bobogohan saya. Coba kalau udah jadi suami istri saya pasti beak, meureun digebukan aja. Nges segera sebuhin aja makannya kalian. Saya mau nong yang satu lagi. Si itu tuh, siapa? Kambing bulukan. Aduh, dari buluk. Udah gini saya gimana ini buluk. Baru juga saya mau lope-lope sama Dede Incas. Ketemu lagi kemarin sama si Dede Helen. Coba tolongin gua dong, buluk. Kalian mau makan aja perasaan mah. Gak mau bantu gua. Gua pusing ini, hati sakit ini sama si Dede Helen kemarin. Kiraku saya ngurusan kalian ya buluk.
Baru juga saya mau jadi orang gagah, baru datang di Jakarta gua ini. Masa turun derajat saya. Ngurusan embe lagi. Bosen jadinya ngurusan kalian, bosen. Tahu nggak sih kalian bosen ah? Bosen. Gua udah capek ngurusin lu semua. Udah mau pada bau lagi. Gua malu diledekin terus sama teman. Gara-gara kalian. Bau, jarang mandi. Pipis aja yang dibanyakin sama lu. Oh, Gusti, Nuang Maha Agung. Menurut kalian ya, gua ini ngurusan kalian apa bercinta lagi gua ini? Coba menurut kalian. Masa muda saya bersama kalian aja sama embe. Mau ditaruh kemana muka saya ini, embe? Kalian mah. Udah mah saya malu sama Dede Helen jadi tukang angon kayak gini. Kapan saya suksesnya, Mbe? Saya pengen lagi merasa bercinta, merasa berlope-lope. Kalau pengen tahu mah kalian, saya pengen lope-lope lagi. Ih, aku masih sakit hati sama si Randy. Ngomongnya mah nggak punya pacar, taunya punya. Awas aja kalau ketemu mah, saya pencet tuh orang. Udah mah nyakitin hati Inces, hati hukuman siapa? Ih, cobalah aing tangan lah. Nges be dari ulah di paraban be kayaknya. Jukut mah beak aing sekebal teu ngarit-ngarit teh jeng palanjung hata aing keur peurih boro-boro ngarit coba aing kakeurut leungeun aing sadar ya nu maraban len aing mah nya. Geus aing kuarin neangan ieu nan ieu. Neangan Dede Inces tah lah, neangan saha tah. Cenah baik deui kan aing ulah doang kamari. Ku anak di belikan es krim tak yang Dede Inces. Udah kalian di sini aja ya. Saya mau ngerayu Dede Inces dulu. Dadah. Bye. Sasapaan. Itu mah budak, 2 ekoran bae. Aina mending curhat kitunya jeung budak. Masalah tentang si Dede Inces. Teangkeun ku aing lah. Kek, kamararana Dararia, ha? Ya dah kagetan be dia mau. Sasapaan Dararia mah? Nyebutkan aing cot doang mau. Cak si Dede Helen gak mah doang sesagulu dug dari amat nyahuun. Ih. Ada Daria totorolonganan ka mah kitu. Aing heng curhat ieu jeung Daria yo. Boleh henteu? Oh, dianggap curhat nu ka Mario. Gua nu curhat eta lah. Hooh aing ge hanya ho. Terus urang curhat tadi mana ieu? Di nu rehebain urang supaya urang piluan bae kitulah anu ngaganggu. Belah ditu bae kitu tuh. Ih, geus nyawa bareungit. Geus reungit ieu moal naon aya aing sieun reungit mah. Sakli nyongconge modar reungit mah kana awak aing mah. Ayo urang gara itu ah. Dan Ari Daria totorolongan be duan kamarana kitu. Hiji 2, opat cingkalangkang. Ari 2 deh ka mana? Saha? Atuh eta si Dede Helen jeung si Dede Inces. Diselapkeun meureunna sorog, tengah dipencet. Oh. Emang benar dia kamari kapanggih selingkuh. Oh aing selingkuh jeung si Dede Inces. Bukan yang mau panggil jeung si Dede Helen ari geus panggil tampilin gapok deh pipi aing. Besar keur nyeri huntu. Bugusina tah melendung sagede kieu yo. Yedak dia banget doang sesa guludug hayang nama selingkuh bae. Lain kitu aing mah harita mah aing keur datang Jakarta nya Jakarta. Geus kabuli naon beng Jakarta geus kabuli Walkman kana ceulita njreng-njreng. Di kang mana sih nu teu nempel kana aing? Makana yang selingkuh jeung si Dede Helen aing. Diduakeun ku si Dede Helen. Perubahan dia balik di Jakarta ge banget sih sama mau bae. Sasapaan dari jam mengharuan aing doang mau bae. Saya balik aing lah dari jam dasar mesti hate aing ku si Dede Inces. Dari ya di haruan lah. Di laki-laki cengeng.
bae dede inces deh. Dan aing mah enteg-entegan aing mah yeuh. Aduh, ungkapkeun ulahnya. Aing lamun ungkapkeun mesti ngabledug ge dada aing yeuh. Ungkapkeun bela. Iya, kamari ngolo aing. Tadi aing mencet ya. Aduh lah kada pencet inces. Ih. Aing sabenerna mah karena dede inces eta aing lope-lope sabenerna mah incesna bae teu ngartikeun perasaan si Randy. Laju bae mamarahan. Iya dong, siapa sih yang gak suka sama Inces? Ini cantiknya, muka glowing, bau tipung lagi. Terus gimana? Dede Inces nerima aku enggak? Itu mah yang kemarin bukan siapa-siapa, itu mah cuma temen. Ih, aku mah gak percaya. Sumpah ini mah beneran. Ya, terima ya cinta aku ya, terima. Please. Gak mau lah, Inces mah gak mau pacaran sama yang mukanya sasa guluduk. Aku mah maunya juga yang sasa maung. Maung. Tiga. Jadi kayak ngebeda. Oh, Para wancing belanja sambara. Orang mah meuli pewarna bibir. Ya. Gagal abah dia ai maka pasar ge make masker. Ya Allah, mentam. Gagal abah dia ai maka pasar ge make masker. Lu bisa tunjukkan. Emang tilok nonton nu kitu. Aing mah nonton aja lolol. Tai. Lolo, ha? Lolo. Bener dia oleh sok ditepis dan Naon? Tiga. Sasapaan Darariama nyebutkan aing cut mau. Cak si Dede Helen ge aing mah doang. Sasa guluduk.